Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan para mitra Sunda, di mana bae para mitra linggihna, tim kuring saja nyarioskeun hiji dongeng misteri Sunda. Hatur nuhun kanu ngarangna. Wilujeng ngadangukeun mugi ageng guna sareng manfaatna kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra Pasundan. Mitra Pasundan hiji carios misteri di zaman Gorombolan seratan Bapak Cucu Rahmat, salah sawios pangarang Sunda nu kakoncara, nu karya-karyana seueur dipublikasikeun di sababaraha rupi media utami nama di wewengkon Jawa Barat. Hatur nuhun kakersana Bapak Cucu Rahmat. Judulna Misteri Nyi Sutaweni Zaman Gorombolan. Mitra Pasundan mulia, kajantenan ieu teh nyaeta basa zaman Gorombolan puluhan tahun katukang. Rupina mah dina nalika maceuh-maceuhna karaman Gorombolan utami nama di wewengkon Tatar Pasundan. Dupi kajantenana nyaeta di wewengkon nu katelah Gunung Kaledong. Gunung Kaledong secara administratif pernah nateh di dua wilayah, Kabupaten Bandung sareng Kabupaten Garut. Ieu gunung mibanda tempat nu pangluhurna teh kirang langkung 1238 meter dina luhureun beungeut cai laut. Di gunung ieu oge aya hiji leuweung lindung. Sabagian awak pagunungan diparake ku masyarakat setempat kanggo tatanen di antawisna ngebon jeung sabangsana. Eta teh nyandak lahan kirang langkung dina luhurna teh sabudeureun 800 mdpl. Sesana dugi ka Ponclot masih mangrupi leuweung geledegan. Kacarioskeun harita teh nyaeta utamana mah dina mangsa zaman Gorombolan. Asa jauh antara na anu beunghar jeung nu miskin, anu jugala jeung nu sangsara. Ieu hal teh jiga nama ngabalukarkeun zaman harita loba jalma nu ngalajur nafsu ngumbar amarah. Sasatna mah hayang meunang kauntungan tina jalan nu enteng. Teu saeutik cenah jalma nu maksa mirusa ku jalan ngaroga halalian. Teu saeutik oge jalma nu ngalap ilmu setan pikeun nyumponan hawa nafsuna sorangan. Sapertina munjung ka gunung muja ka sagara. Henteu munjung kanu jadi indung muja kanu jadi bapa, tapi munjung ka gunung muja ka sagara. Hiji jalan nu dipake ku Nyi Sutaweni nyaeta tokoh dina ieu carita nu luas ikhlas bibilasan nyebakeun nyawa kulawargana oge para tatanggana pikeun melahan nafsu harta banda. Salah sawios ajengan nu nolah Mama Saevi nyaeta tokoh sanesna dina ieu carita nu harita teh kungsi ngagagalkeun hiji budak lalaki kira 11 tahunan nu deuk disebakeun ku Nyi Sutaweni. Eta ajengan sepuh teh ngalawan ririwa dugi ka eta ririwa teh kacaturkeun bobor karahayuan. Jigana mah ku sabab eleh wowotan ririwa teh malik tugenah ka Nyi Sutaweni. Pangrasana asa dicilakakeun. Nyi Sutaweni
ku warjitna sawak-awak barijil mararentis lila kalilaan mah eta nu marentis dina awak Nyi Mas Sutaweni teh ngagedean kira sagede-gede endog puyuh. Saterusna mah ngaluarkeunana anu bauna kacida. Paroman Nyi Mas Sutaweni anu kaasup geulis kawanti-wanti jadi rubah koromod. Irung inyana ponghek teu mangrupa deui. Ku kituna inyana teh ngarasa era ku masyarakat. Rumasa cenah era lantaran ku pangjejeleh ti warga masyarakat. Antukna manehna teh kabur ka hiji gunung. Bari ku kubuk ka urang lembur. Cenah bakal datang deui ka eta wewengkon lamun aya nu kaserang gering panas. Bakal nepa-nepakeun panyakit kuris dina awakna. Numatak ti saprak harita eta raga marakayangan Nyi Mas Sutaweni disebut-sebut jurig kuris. Mitra Pasundan. Hasep surutu tina lelengenan bebegig injuk nyerbung. Ngelun awun-awunan minuhan rohangan. Jiga ngawanti-wanti kakuring nuker mendeko ajrih mayunan mama ajengan Zainal. Anu lambena telat gegerenyeman. Sareng ramo-ramonan nu teu reureuh milangan tasbih mapat asma-asma Allah. Telami mama ajengan Zainal sumaur. Tong salempang. Angot hariwang mah tong. Urang sanggakeun bae sagala rupina kamantena. Mama ajengan Zainal ngawitan ngagerendeng swantana agem handaruan. Peuting eta teh salasa kaliwon. Beda jeung peuting-peuting anu sasari. Aya rasa keueung, aya hareudang bayeungyang. Di luar sora angin seah kawas ngaharewos nu harosos. Ngabaribinan hate kuring nu kalimpudan ku keueung. Yo, hidup sing eling. Urang ulah kacolongan. Urang kudu areling zikir ka Allah. Peuting ieu salawasna ujang kudu zikir ka Allah. Mumuji kanu maha kawasa kanu kagungan. Deui-deui mama ajengan Zainal ngelingan ka kuring. Sumuhun mama ajengan, sumuhun. Mangga bade diestokeun mama. Eta kekecapan nu kaluar tina bibir kuring bari neundeun Al-Qur'anul Karim dina tempatna. Mama, naon jalu? Moal naon kitu mama? Ilmuhun ieu teh moal naon? Keueung abdi mah mama. Mama ajengan Zainal gumujeng kagugu ku pamolahan kuring. Ari si Ujang. Ujang. Kungsi hidup ngadengnya jelema paeh deleg-deleg ku jurig. Teu aya mah. Matak oge keun bae. Angguran mah yeuh jang dadang sing sadrah jeung tumamprak. Sapapaosna muntang ka pangeran nu murebeng alam. Baca sabisa-bisa ayat-ayat Allah. Kumaha carana sangkan Nyi Aminah peuting ieu bebas tina bahaya. Eta nu penting teh jang. Sing tenang. Saparantos nyaur kitu dak lumadak mama ajengan Zainal meureumkeun socana. Rupina teh saja mepet Bayu Pancadria sidakep sinutu tunggal. Kuring nu nempokeun kagugu. Jeung kalah reuwas deui mirengkeun mama ajengan. Hate tagiwur nambah ka hariwang ka salempang.
Salempang kana waruga nu ngalempre teu empes-empes gigireun mama ajengan Jaenal nyaeta Nyi Aminah pamajikan kuring. Mitra di luar poek mongkleng bocah rajin. Angin ngagelebug beuki rongkahnya nebakan kana dahan-dahan tatangkala nangka. Beh kuloneun imah sorana sea handaruan ngageber-geber bilik. Hawar-hawar tika anggangan kapireng anjing babaung. Patembalan jeung sora-sora buuk silih engklokan. Telami kapireng swanton mama ajengan. Ujang, yuk, kadieu. Mangga. Naon udah dipidahna ku abdi. Kieu, yuk. Ujang, haragepkeun. Jika nama geus waktuna bantuan mama kumaoskeun ulhu. Kitu parentah nanti mama ajengan. Mama ajengan Jainal Bunta mencrong seukeut antep pisan ka kuring. Sorot socana nembongkeun hiji kapastian. Telami serengeh mama ajengan Jainal nyarengeh gumujeng nembongkeun laosna anu beres keneh. Kuring ngagerendeng sorangan dina sajeroin batin. Nah, itu kira-kira nu pagaliwot lah harita dina jero dada kuring. Aya bae mama ajengan mah. Na anjeunna teh terangeun kitu kuring teh kacida tagiwurna. Anjeunna mah kalah gumujeng teu ngarti kuring. Yo, jang, sok. Ulah tagiwur, ulah salempang, baca ayat Al-Quran utama nama surah kulhu. Sok, ulah tagiwur. Taur mama ajengan sakali deui ngawawadian ka kuring, seolah-olah inyana teh uningaeun kana eusi hate kuring harita nu memang tagiwur. Ya, mangga. Tapi ti luar kadenge hiji sora. Aing mah, ya, teu nyieun kudu maca Yasin, teu nyieun kudu maca Kelhem. Jerbet, puhu ceuli asa dipeupeuh. Awak kontan ting sariak, buru punduk pating puriding puringkak panon buncelik sakabeh pangacian laleungitan. Teu kawawa kuring calangap. Gusti, ya Allah, ari eta saha? Panon mencrong kapalabah datang nasora. Mama, majengan, sahanya sorana ngirung mama. Mama ajengan witaros teu malire. Anjeunna tonggoy babacaan. Tulila kapirang deui sora ti luar. Aing mah teu nyieun kudu maca Kelhem ye. Nyieun sote kudu maca Kelhem tungul ngaring. Deui-deui eta sora di luar ngagaruwahkeun lelembutan. Beuki ngear badis sora orai. Antukna mama ajengan Jainal teh ngingetan ka kuring barinya inyana Bunta. Jang, keun bae, keun. Yo, sagagahna oge ririwa jang. Sajagona ge genderuwo, moal bisa ngelehkeun muliana manusa. Keun. Mama ajengan Jainal negerkeun, nitah ka kuring sangkan tenang. Mama punten, teu ngartos abdi mah, mun teu ngartos mama. Kelanan jang. Lain waktu nang medar eta hal, pokna bari ngantelkeun curu kana lambena. Kuring gewat surti. Tuluy jempe nu kapireng teh ukur ambek kanu motah jeung ratugna jajantung.
Telami memaajengan Jainal anjeuna nyarios kalawan sora nu tarik. Dewek apa salsi lain? Mama Jainal awang-awangan handaruan. Di luar simper het combrek taya nu nembalan, kalah mungkin motah, mungkin sea. Tapi kuring mah begitu ngarti karena eta hal. Eta jurig teh cenah teu sieuneun kudu ngaji Yasin jeung nu maca kulhu. Pan Yasin jeung kulhu teh ayat-ayat Allah. Da cenah talukna teh ku kelhem. Nyaeta kelhem tungul ngaring. Na aya deui kitu kulhu nu sejen. Kuring tumanyana sajerning batin. Teu lila kapireng de sora ti luar. Naing moal ini nyamemeh mamak nyudan naing hasil. Nyata nemakeun manyakit naing kasinamina. Sorana awur jeung seahna angin wagelebug anu beuki tarik. Ya Allah, ya Robbi, mama, moal naon kitu si nyai teh mama. Meh-mehan ngarontok ka pamajikan poho deui di temah wadi. Jang, geun, antep jang. Naon cenah kahayangna, nepi ka mana ge urang tungguan ieu. Sok simtelang. Pamajikan ngalilir hudang jigana maka garuwahkeun. Kang, abdi sieun Kang. Pamajikan nu tita tadi ngalempreh teh kagaruwahkeun nyarita. Nyai, sintenang Nyai. Moal naon Nyi? Keun, daya mamaajengan Jainal di dieu. Kuring buru-buru ngawaro leungeun ngusapan tarangna anu mingkin panas. Teu lami mamaajengan Jainal naros ka kuring. Jang, jam sabaraha ieu teh Jang? Mamaajengan Jainal tangga. Anjeunna luak liuk neangan jam. Jang, sakedeung deui ge insyaallah rengse Jang. Maksud mama kumaha? Waktuna geus samporet jam 2 peuting. Kuring kalah nunjuk ka belah luar bari nyarios ka mamaajengan. Mama, hari itu anu di luar tuh moal naon mama? Yo Jang, make jeung dipikiran, antep kon wae nu di luar mah sina bagadang. Kitu walon mamaajengan. Wah, aya-aya wae mamaajengan mah maksakeun seuri. Oh, nya mama. Nu ditanya ngabelenge seuri. Sapertosna nu surti kana jero eusi hate kuring. Sut anjeunna nyeungeut surutu. Song mikeun ka kuring hiji nitah ngaganti surutu dina leungeunna atawa dina leuleungeunan bebegig nu kari saparapat deui. Ganti Jang. Di luar jigana teh rek mimiti simpe. Angin teu ngagelebug teu motah deui jiga tadi. Tapi ka keueung mah jeung geueuman angger wae aya. Jang, jigana mah geus tenang ayeuna mah Jang. Alhamdulillah. Mamaajengan Jainal nyeungeut deui surutu pikeun anjeunna. Jang, yeu pekta bebegig. Di etakeun deui. Sok hadekeun Jang. Atos. Parantos mah. Teu lami mamaajengan Jainal nyarios. Pekta bebegig. Baturan ridiwa di luar. Itu saur mamaajengan. Jempe sakedapan taya suara taya keresek. Teu lami mamaajengan Jainal nyaur deui. Jang, yeu.
Naon sababna tadi berang, mama miwarang ka ujang pangnyeunkeun bebegig dina injuk. Itu saur mama jengan Jaenal muka deui caritaan, muyarkeun lamunan. Ye jeung deui jang. Jeung naon maksudna eta ririwa ngomong ngan saukur sieun ku Kelhem tunggul ngaring. Sumuhun jeung hartos abdi teh majengan. Yo, lain Kelhem, tunggul ngaring maksud nama. Jadi lain Kelhem tunggul ngaring maksud nama. Mama jengan Jainal ngaringhap antarenaker. Tapi kumah mama, abdi teh acan ngartos sama punten. Kieu nu dimaksud teh juga nama lain Kelhem tunggul ngaring tapi tunggul garing meureun. Sapedah bae eta ririwa teh ngomongna ngirung. Bari nyot mama jengan Jainal ngenyot surutuna bangun nikmatna keur. Naon nya mah aya hartosna tunggul garing teh mama? Yo. Ari hartina tunggul garing teh nyaeta nu tunggu ngajentul bari nyaring. Janten kumaha? Halis naik saeutik. Kieu ujang. Nu matak mama nitah ujang nyieun bebegig teh pikeun ngabobodo. Ngarah jiga jelema keur tunggu bari ngaroko. Bisi ujang geus tunduh. Nya. Jung bae geura sare. Geus moal aya nanaon deui ayeuna mah. Sakedeung deui ge azan awal. Sakedeung deui ge eta ririwa teh balik deui ka asalna jang. Insyaallah. Aduh, majengan. Asa mungkin bingung abi mah. Ujang mah teu kudu bingung ujang. Manehna lain ririwa tapi manusa. Kitu mitra saur mamajengan andeskeun. Manehna lain ririwa tapi manusa. Matak inyana teu sieuneun ku lapad-lapad Allah oge. Baheula yang manehna jalma anu leket kana ibadahna, bongan diri ngalajur nafsu ngarempak bebenon Gusti Allah. Jadi we jiwana kalimpudan ku ilmu jeung pangaweruh setan. Ta geuning bukti ayeuna mah yen gagahna manusa teh nyaeta ku kamuliaan, ku utek jeung ku akal pikiran, lain ku hawa nafsuna. Ujang, yo urang sararea bakal saralamet lamun salawasna hirup cicing dina jalan bener mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tas nangadangu wejangan ti mama ajengan Zainal. Kuring sagewat ngagoloyoh ngagoleda gigireun pamajikan lantaran teu kuat ku pitunduheun. Sareretan katingali mama ajengan Zainal kalah anteng ngumbar lamunanana. Hatur nuhun Mama Saifi kana bantosana kapungkur disalametkeun tina gangguan Nyi Sutaweni. Ngagerendeng kawas nyawang kana kajadian kurang leuwih 50 tahun katugang zaman Gorombolan. Caguargina mulia, mudah-mudahan ageng manfaatna. Hapunten kana samudaya kalopatanana. Cag mitra Sunda, hatur nuhun sareng hapunten nu disejatina samudaya kalopatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.